Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya, tepang deui sareng simkuring sakaan dini dina program Warta Sunda Kartika TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda Kartika TV baris didugikeun dina 10 menit kapayeun. Pamirsa, nyanggakeun iber salengkeupna. Polres Bandung mitrogasi ratusan ojol sareng sejumlah oji pangkalan anu kungsi pasea di wewengkon Pasir Impun, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka mana? Nganter ieu penumpang. Mana ojol mah? Turun. Kapolres Antapani, Kompol Asep Muslihat yen netelekeun dua pihak kungsi ngalaman pasea anu dipicu ku salah paham ngeunaan transportasi anu patali jeung zona beureum pikeun ojol di Bandung Wetan. Samemehna beredar video dina media sosial anu ngahapus panduk larangan ojol asup ka jalan Pasir Impun. Salianti eta, aya oge video anu nembongkeun sababaraha jalma anu ngariungkeun supir taksi online. Saterusna, poe Salasa kira-kira tabu 11 WIB, ratusan ojek online ngariung di wewengkon Pasir Impun, Jawa Barat, tuluy ngalangkah ka Kapolres Antapani. Perlu ditepikeun di antara kedua belah pihak anu tos kumpul alhamdulillah tiis. Teu aya masalah fisik atawa masalah di lapangan. Teu aya kajadian anu ngalibatkeun bentrok fisik atawa naon-naon. Memang kungsi macet, tapi ayeuna alhamdulillah tos beres. Terusna dina warta kadua nyaeta ngeunaan banjir di wilayah Ciletuh, Kabupaten Bandung. Katinggang hujan ngecrek. Jalan provinsi di Cipanas, Bogor kakeueum caah. Jalan provinsi di Kampung Ciherang Wates, Jalan Desa Cicadas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kakeueum caah. Pamirsa, rupina ngan sakitu hidangan warta dina danggeut ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampi Sunda Kartika TV, simkuring sakaan dini sejak amit ungkur amit mundur. Hapunten dina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup Sunda.